buatanmu nu merek udut bisa batang-batang aja. Selamat berjumpa dengan saya. Perkenalkan nama saya Roberto Carlos No dari Mexicano. Sekarang saya sudah menjadi warga Jawa Burut, Barat Burut, Punten Hilang, Simkuring, kenalkan Simkuring temu elak, mualak mualak, lebat isdet karena sajam setengah Islam. Syaparator dan lebat Islam tidak Roberto Carlos, nami ditabihan jantan ikin sodikin. Pakasaban Simkuring kainak ukur ini tiap kampung di pedesaan mencari sesuap nasi jadi pengamen badai ngamen sawiyos Simkuring badai ngamen sawiyos ulang subang jalan lagonya wer pada lager bapak hajat ayah kene ibu hajat ayah kene Mang Uyay can ngolor bapak kadus ayah reg juga nama Simkuring badai ngalaku Meksiko samios lujung nongtot lujung ngadagorkeun kana temok lagu Meksikano 1 2 3 bro. Nyawer aplop hayam dah terang ngapoe bapak hajat insya Allah tukang sodako mah dipanjangkan umurna diberkahkan rezekina tuh isa aja pak hidup bapak hajat hidup 1.000 hidup bapak hajat hidup cing panjang yuswana cing ageng milikna cing ageng tosa 24 gana cing jadi 100 juta amin anu temere kembalilah kepada jalan yang benar. Maria Mercedes Gabon diate renung mi contestate wisa tenamahan deui ayo Americano kopi cappuccino kopi cappuccino karesep Sumanto loba ngadahar kebino nongtok poono bau bolokot dono hari-hari capek-capek udah beres-beres ke gerong saja mending balik dan ada tunggu nomor lagi dapat harus hari-hari acan baik itu wah hidup Pak Kadus waduh serupa tapi tak sama jumlahnya sama 100 tapi uangnya berbeda warna mudah-mudahan Pak Kadus cing panjang yuswa amin Pak Kadus cing jabatan langkung ningkat amin Pak Kadus cing engal-engal ngawayuh amin
Tawayu pagawean maksudnya mah. Hatur balagernya orang di mana balagernya. Ulah lawora. Lumayan karena mahan bensin. Lagu anu salah jeung lagu yang terakhir kemarin para tos ngiting lagu sisinilan buat Anda sekalian. 1 2 3 plot. Jagana tidak kaget ya orang amalkan sasiran sabeuneureun ilmu urangnya bos menang sekolah meunang ngaji teh sabab khairunas anta umum dinas pang alus-alusna jelema nu gede manfaat pikeun jelema anu sejen sok ilmu tanpa amal bagaikan tangkal tiada buahnya ya urang amalkeun ilmu urang masing-masing ya kita mungkuna ngaji digantung kana daun gamen jamaah anu eta ngaji jagana muasalaman jamaah anu ngaji jagana muasalam usapuna ku ayeuna ngaji urang apa kana Al-Qur'an ku ayeuna apa kana Al-Qur'an urang menang pituduh menang cahaya menang umbar sehingga urang jadi jelema anu bakal aya dina pangraksa pitulungna Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngaji yuk pinuhan masjid yuk hindari perbedaan yuk sakit ulah papasian banyak kiringkeun budak ka masjid cenah diajar cenah saroleh supaya anak pulang barangnya anak pulang selamat. Oke taringol tetaponyong kasok ka pasar mawaran catat beuki kolon beuki ngaco darah solat kacan geus kaloti masih kana maksiatna wudu bila sumana wudu yuah urang babalik pikir urang tobat mangpaatkeun waktu nu sakedeung kesan mudah-mudah ka hampura Allah. Oke bobogo buatan garu di bawah ada kapengkolan bobogohan jeung nu burut asa kadidihan ku ge bola Bari ngahapunten bade teu geuleuh kasih kuring teu teu ngewan teu teu bencin teu bogoh teu paduli sakitu kapiatun nyangakeun sambalang salayan nebat ka sabe mah sampe ngati nyangakeun hatu mah nebat ka sae mah henteu aya beureum hayam kate hayamna leumpang ti heula sim kuring deukeureuh sabab geus capek deuk tuluy ngaleungeut heula kitu ge mun dibere jaga selamat sekali ini mudah-mudahan bulan kali sepidan cijan bulan kali anu soleh bakti ka ibu karamana janten insan anu taat beragamana amin ya Allah ya alamin cing panjang yuswana ageng belikna sakitu piatur akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.